Bismillahirrahmanirrahim. Yujadiluna bakal manuan jalma-jalma ka anjeun Muhammad fil haqqi dina bener ba'dama dina sab'adana perkara tabayyana anu geus pertela itu hak ka'annama kaya yusaruna digiringkeun itu jalma-jalma wahum bari ari itu ilal mauti kana maut wahum bari ari itu jalma-jalma yang duruna anu pada ningali itu jalma-jalma wa ya itu jeung dina waktu ngajanji kumkaran jeung kabeh sa'allahu gusti Allah ihdat thorifatain karena salah sahiji dua golongan arnaha karena saestuna itu ihdat thorifatain etalakum tetap sartaran jeung kabeh watawajuna jeung mikahayang aran jeung kabeh anna ghairu dzatis syauqati kana yen saestuna anu ngabogaan kakawasan eta takun bukti laku pikeun aran jeung kabeh wa yurid jeung resahkeun sa'allahu gusti Allah ayyuhiqqa kana yen nganyatakeun Allah al-haqqa kana bener bi kalimatihi kalawan pirang-pirang dawuhan Allah wa yaqqa jeung wa yaqqa jeung pikeun megatkeun Gusti Allah dabiro kafirina kana tuntungna pirang-pirang jalma kafir Bismillahirrahmanirrahim. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jalma-jalma bakal malawanan dari mantuan dekaan jeung Muhammad dina bener Gusti Allah ba'daman tabayyana lahum sabana tertera bahwa bener salah intina sabada dijelaskeun mana bener jeung mana salah wahai Muhammad
ditepikeun ayat-ayat Al-Qur'an ulah disangka jalma-jalma bakal turut ka anjeun sadaya moal dina nalika datang parentah ulah disangka bakal condong sadaya kana parentah pasti aya nu ngalawan kana parentah dina nalika anjeun Muhammad ngadepikeun bener ulah disangka jalma-jalma sadaya bakal condong kana bener nu ditepikeun ku anjeun tapi aya kalana jalma-jalma malawanan kana bener nu ditepikeun ku anjeun jadi moal sadaya ini nah ieu aya salaresna kana terang dina nalika ku anjeun diajak berjuang jalma-jalma lillahi kalimatillah supaya nangtung ngadengna agama Allah sabada jelas pertela bahwa jihad itu benar bahkan dijanjikan ku Allah hidup abadi keresuhan zahir jelas ayatna ulah disangka jalma-jalma bakal dalaikeun sadaya Muhammad tapi kaan nama sakuna ilallah jalma-jalma teh bakal amungeun kawas digiringkeun sina maot moal dalaikeun padahal wahum yang dulu sadaya dohir pada ningali pada apa bahwa maut teh bakal datang disieun-sieun bakal diumum bakal dihayang-hayang da bakal ieu kadang jalma ngadepikeun bener jeung merjuangkeun bener teh sieun komo zaman kiwari sieun ditewak lah sieun diteror lah sagala rupa padahal ketika urang ngadepikeun bener moal mangkat ngurangan umur sugan ngineukeun cara pae kitu dina nalika urang cicing dina bener bakat usieun ngadepikeun bener ulah disangka rek nambahan nyawa moal ngadepikeun bener maot geus ditangtukeun teu ngadepikeun bener ge maot geus ditangtukeun kakitu nu para mujahid mantap semangat dina nalika rek disingsieuran sok dipaehan wah bisa karupa manek sieuna dan sangat umur geus ditangtukeun ku Allah ngadepikeun bener merjuangkeun bener moal angkat ngurangan umur sugan kulantaran manehna merjuangkeun bener merjuangkeun agama nyarita bener umur anjeun jadi we nu tadi narek panjang kana kulantaran di naon diculik kulantaran ditembak mati kulantaran itu jadi we kulantannya moal nyaangkeun we tadina gerek sakit ayeuna anjeun cicing bakat usieun ngadepikeun bener nepi ka cicing teu daek nyuarakeun bener jeung teu daek merjuangkeun bener alangkah disieun pae ulah disangka bakal ngaluhan waktu ditangtukeun dina pae anjeun nya angker we pae masa kitu sabab ajalun musamma dasarana geus ditangtukeun maka pantes jalma-jalma kita berjuang menjalma sugan malam sugan sieun pae terang
tapi itu mau ke saya akan panah. Dari orang pensiun, boro-boro payah tidak ada pensiun. Ada pensiun di orang lain. Dan ini kehidupan buka. Ayo kita mengulang dalam salat dengan kurang rezeki atau dalam ngaji dengan waktu digawai kurang mau akan kurangan rezeki. Dan rezeki itu saya katakan bukan cicing muaman tak nama umut nyarita tina bener jeung ngejuangkeun bener muaman tak kurangan umut maaf geus utama. Para sahabat berjuang jihad di medan perang maju melawan nyawa kafir nu maot dina medan perang geus kakantuan maotan gesajam sakitu poe ana. Muhammad tak jadi ulangan juga pelanggaran mana yang perang berjuang di jalan Allah mereka baik diulang aman yang kesempatan padahal karena maju satunya dalam kaum yang sarana dan apa orang dengan dakwah mati pada apa sarana karena benar maaf obat mewah daripada dosa. Wa idaikumullah ila qaifataini annaha lakum wa tawaddu'an nabiyatan sawqatin takunu lakum wa yuridu Allah yuhiqqal haqqa bi kalimati wa yaqulu bil kafirin. Ingat aja dina nalika Allah ngajanjikeun ihdat qaifatain karena salah sahiji dua golongan kafir jeung golongan damai jeung golongan muslimin annaha lakum mutawaddu'an maghfiratan sawqati takunu lakum kaya membuka kegagalan kekawasan aya diarang ternyata lain di pihak maranehanan para penguasa di pihak maranehanan kekuatan di pihak maranehanan kaya di pihak kita tapi geuningan aya di pihak maranehanan ieu teh kumaha padahal Allah geus ngajanjikeun kana kemenangan. Nah justru Allah begitu modal diwali kekuatan ayat di maranehanan mengalahkan agama kekuatan ayat di zaman mengalahkan agama kekuasaan ayat di tangan maranehanan birokrasi mereka kuasai militer mereka kuasai pertahanan mereka kuasai segala lini nah media mereka kuasai, aset-aset negara mereka kuasai. Umat Islam bagian lalmaweh serta sedikit. Apakah agama akan kalah? Mua justru ukitubna yuridullah ayuhikkal haqqa bi kalimati. Eka nyatakan bahwa benar pasti bakal menang. Kurang paham bahwa Fir'aun namun kekuatan Nabi Musa secara logika, secara perhitungan dunia, secara perhitungan militer, secara perhitungan kekuasaan. Fir'aun raja angkatan berkuasa, didukung ku konglomerat ngaran Qarun, didukung ku ilmuwan ngaran Haman. Nabi Musa ukur mawa tahanan, tapi kalah anger kekuatan Fir'aun kalah. Justru Allah sekalian sakumat kuat nak kejahatan, sakumat kuat nak kebalikan. Allah bakal menyatakan bahwa benar dan bakal menang. Itu yang itu. Tadi nanti itu presiden uji lah umat Islam ini. Kita jauh dari pejuang kemerdekaan Republik Indonesia baru lemah, persenjataan lemah, komplit kekewalan, kekuatan atas kekuasaan 350 tahun akan menguasai Indonesia.
secara logika tidak akan terkalahkan dan tidak akan bisa diusir dari negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi skenario Allah berbicara lain. Dengan kekuatan yang ini bersenjatakan kaum peruncing tersangkut mengalahkan kekuatan Belanda yang sudah bercokol di Indonesia 350 tahun. Maka diangkatlah ke pendiri bangsa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak bertingkat pembukaan dan dasar. Ternyata pamapari justru Allah rek nembongkeun ayatna, rek nembongkeun janjina bahwa wa qul ja'al haqqu wa za'al batil innal batila kana zahuqa. Ketika benar melawan salah, sakuma gede kekuatan salah bakal eleh benar pandang lemah. Mantap pasukan kafir bersedia setiap perang Kanjeng Rasul baik itu perang Uhud, perang Badar, perang Hunain, perang Khandaq jeung perang Musa jeung yang hari panjang kafir tetap kekuatan umat Islam secara teori perang itu yang dihadapi oleh kafir baik di kuantitas bilangan jaminan dan kualitas dan jaminan bisa akan tapi tetap pasukan muslim menyenangkan justru yang tembok untuk koyak dan kekuatan dan Allah dan mengganggu dan mengganggu dengan jalan Sadaqallah Rabbil Fana Bimana